dia di Senin tapi 28 ya di 28 nah kalau kesan kadang kapan kabulan sekarang Kang Deden Kang Yayan di Muhammad Toha sarang di Cimenyan ya kalau kesan iya sadaya teh bade nyandak wayang saurna teh ya ieu pesanan teh ya dapat kaca sareng antarja wayang ieu bade ieu tah ieu kararasan ieu teh Kang Deden mah bade belajar saurna teh hoyong biasa ngadamel cepot kitunya Kang Dedennya tuh tah ieu Kang Ugan saterasna bade hoyong naon deui saurna teh hoyong keresna sareng Semar hoyong keresna sareng Semar pangintennya kayak panginten eta mah orde kadua pangintennya gitu panginten ka penggemar Abah anu di YouTube ya ieu abdi nepangkeun ka ieu teh penggemar wayang di Bandung sadayana ieu ya insyaallah panginten anjeunna hoyong ngadamel deui keresna sareng Semar saurna teh mangga diantos ordona hoyong abi hoyong terang pan pengrajin wayang teh seueur gitu nah itu ka Abah gitu kan di Bandung teh seueur Kang Yayan bade Kang Ugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kieu ari abdi teh jadi hoyong mah ninggalku senina rajin wayang Abah Yana. Jadi saya dina yeuna dina keureutna teh saya jadi kumaha saimbang dina kiri kanana sareng pengecetanana ieu teh Pak Abah Yana teh nu linggihna teh di Cicalengka perumahan Puri Indah Sari Blok G 88 RT 4 RW 11 Desa Hegermana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung itu pangitan ya hatur nuhun Kang Ugan Kang Yayan Kang Deden tos kersa turumpaheun ka saung Abah nu sa ieu bosna